Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun wastapun Azkia Fitri Sagita, simkuring mahasiswi Prodi Pendidikan Bahasa Sastra Daerah STKIP Muhammadiyah Kuningan semester genep. Di dieu simkuring baris ngadongeng anu judulna Wawales Kanu Telenges. Wilujeng nyakseni. Dina hiji mangsa, sakadang puyuh kacida sedihna. Sabab anakna sadua-dua anu karek gumuling teu aya dina sayangna. Padahal tacan lila di paraban teh. Sabot indung jeung bapa puyuh kaluar tina sayangna rek neangan hakaneun keur anakna, ari balik geus teu aya. Nu aya ukur getih nu ucerat-acret. Puyuh curiga ka beurit, sabab cenah geus lila beurit teh tunghal tonghol kawas nu keur ngintip. Malah puyuh menang beja ti Caneggar nu tara ngabohong. Cenah nya manehna nangenan si beurit kaluar tina sayang puyuh bari sungutna pinuh ku getih. Tapi Caneggar teu bisa nulungan, sabab si beurit kaburu kabur. Bakat ku ngenes, harita keneh puyuh jalu jeung bikang indit ka sayang alap-alap. Barang geus panggih jeung alap-alap, puyuh jalu nyaritakeun kasedih hatena. Alap-alap nyanggupan mangnaurkeun kasedih hate puyuh, cenah si beurit rek dijejewet. Ti harita alap-alap sok nyumput dina tangkal teureub. Panonna mah teu weleh gular-gilar ka handap, sugan we si beurit kaluar tina sayangna. Si beurit rumasa boga dosa geus ngahakan anak puyuh, bari dirina ngarasa diancam ku alap-alap. Dina hiji peuting kabur ti sayangna. Ngan di jalan nyorang wahangan, manehna teu bisaeun meuntas. Keur hulang jentul di sisi wahangan, naha atuh ari gajlok teh bangkong hejo luncat ka hareupeunana. Puguh we beurit teh kacida reuaseunana, disangkana alap-alap keur ngudag manehna. Ceuk beurit, "Alah, maneh mani ngareurewas?" Naha atuh make reuwas sagala sakadang beurit, jiga nu boga dosa weh, ceuk bangkong hejo teh. Ngadenge omongan kitu teh, beurit bulu hambelehem asa kasindiran. Tungtung nama beurit weleh menta dipangbentaskeun. Cenah aya perlu kabelah ditu. Bangkong nyanggupan, tapi ceuk bangkong kudu isuk, sabab harita poek keneh. Isukna bangkong nalian suku beurit belah hareup kana suku bangkong belah tukang. Tuluy gajlok we bangkong teh luncat jeung si beurit teh kasesered. Ti dinya mah soloyong we bangkong teh ngojay ka tengah wahangan. Bangkong ngarasa beurateun, sabab nu biasana ngojay sorangan ari ayeuna kudu mangbentaskeun beurit. Barang nepi ka tengah wahangan, bangkong teh hayang ngaheureyan beurit. Tidinya bangkong teuleum ka dasar wahangan. Atuh beurit teh kababawa. Beurit gogorowokan embung dibawa teu teuleuman. Tapi ku bangkong teu didenge. Lep teuleum deui. Ku sababaraha kali dibawa teuleum ku bangkong, antukna mah beurit teh paeh dibawa teuleum. Geus kitu mah bangkong teh suraseuri bari ambang-ambangan. Keur kitu teu kanyahoan ti tadina kalayang alap-alap anu geus ngincer beurit ti kamari. Seot nyamber beurit anu geus jadi bangke berhiber dibawa ka awang-awang. Atuh bangkong ge kabawa, roroesan paweureun datara biasa dibawa ngapung. Mokaha we poe harita alap-alap menang kauntungan. Saenggeus manehna
meakeun beurit anu sakitu lintuhna, bibilasna ku bangkong hejo. Panginten cekap sakitu anu tiasa kapihatur, kirang langkungna neda dihapunten, dipungkas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.